Sampurasun para wargi sobat wasiat nu dipeheman ku Gusti Yesus Kristus, bagja pisan tiasa tepang sareng musim kuring dina acara paniismana dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saatan urang ngawitan ngalenyepan piulang Gusti, mangga urang sadaya ngadeheus ka mantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugi sih kurnia ti anjeun nyaangan sareng ngiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna dilebet Gusti Yesus Kristus sim kuring ngadeheus. Amin. Para wargi bahan lenyepan dina dinten ieu kaos dina renungan wasiat anu nyandak tema bajuang bareng Kristus. Dumasar tina kitab perjanjian anyar nyaeta kitab Ibrani 11 ayat anu ka-28 dugi ka pasal anu ka-12 ayat anu ka-2 sarta anu janten ayat tulugu kacandak tina Ibrani 12 ayat anu ka-12 anu kieu unggelna puseurkeun paneuteup ka Yesus tempat ngagantungkeun pangharepan urang ti awal nepi ka akhir. Anjeunna kuat nandangan panyiksa salib, henteu jejerih, henteu malire kana hinaan anu maot disalib, lantaran emut kana kabagjaan nu bakal datang. Ayeuna anjeun geus linggih di teungeunneun tahta Allah. Saderek sobat wasiat nu dipikaheman, aya carios si Yohan kajiret migawe sagala kalakuan anu bejat. Hirupna dipinuhan ku ngumbar nafsu amara jeung kacanduan narkoba nepi ka kudu asup ka sel penjara. Hiji waktos hirupna robah insaf dina kaayaan ajur kitu. Aya jelma anu ngenalkeun ka asih Yesus nu gede panghampura. Dicaritakeun si Yohan tungtungna daek narima nugraha panghampura Gusti. Manehna satekah pola ngupayakeun leupas tina kacanduan narkoba tur ngajalankeun pola hirup manusia anu bener-bener anyar. Bareto si Yohan nyangka yen hirupna bakal aya dina kasangsaraan salawasna. Nanging ku sabab hirupna aya di lebet Kristus, manehna jadi bagja lahir batin. Mun urang percanten ka Gusti Allah, naon anu tadina mustahil jadi kanyataan. Hirup lain saukur pasrah narimakeun nasib, tapi kudu aya usaha kuat kaluar ngarobahna jadi hirup nu leuwih guna jeung manfaat. Segala kalakuan anu matak doraka kudu dipikeun jauh-jauh. Kusabab tiasa ngahalangan lengkah. Ngemutkeun sareng pageuh panceg dina tuladan asih satia Gusti Yesus bakal mawa kana kabagjaan anu sajati. Pangandika Gusti nu ngawasa dina hate urang bakal nyampurnakeun tekad iman anu ngawasa dina hate urang. Bakal nyampurnakeun tekad iman nu geus dijalankeun ku urang. Kayaktian atanapi iman nguatkeun urang supaya teu gampang gedag kaanginan. Salawasna Gusti boga rancang nu estu nyata mawa kana kahadean. Sakedahna urang kudu tetep ngagaduhan pangharepan kana rarancangna nu sae. Urang kapengkuh nugraha Gusti. Sadaya tarekah iman nu geus diupayakeun bakal mawa kajembaran sareng kawuluyaan dina hirup urang. Gusti Yesus salawasna nyarengan sareng masihan kakiatan kasadaya. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi sim kuring sadaya tiasa hirup kukuh pengku bareng Kristus. Dilebet Gusti Yesus sim kuring ngadeheus. Amin. Wargi wasiat dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like,
subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa dibewarakeun sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya. Sampurasun.